Kumana ya budak geus 2 peuting can balik di kamari keur hayang minta duit tapi ka ayeuna ieu budak teh can balik. Ya Allah, ka mana kitu? Duit is boga aing nang nginjem ge lah. Ayeuna mah tinggal ngajakan si Anis ulin. Kamana nya aing? Ngabaso. Mahilah sakieu ge. Mahi. Bebe jahala kayak no aing bisa neangan kek. Berangkat. Nya si budak kitu oke dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mak. Iya, Mak. Mak. Iya. Astagfirullahaladzim. Mana make kacamata? Kacamata teh kiri. Buka kacamata di mana eta siapa yang nyolong kade? Kamari teh make kacamata aya ayeuna make. Di mana eta? Nang nginjem. Bayaran mah nya heuh. Siapa geus ka aing deui aya nu. Atuh anu arek bayar atuh. Mana teh kudu nama mere ka indung lain mau mawa duit menangi. Heuh pan arek dibere emak. Da jeung meuli uyah. Emak mau ai kudu ngagantian mama eta boga duit Atuh pan beureun emak teh inung uing meureun. Atuh heuh inung. Atuh deui. Atuh heuh da maneh piraku bikin tina batu. Mah gantian engke ka itu. Mahi atuh. Tuh mahi. Eta duit jeung naon? Jeung ngajang. Sia kapiran geus mali tarima lah. Mama ibu gak duit mah ditarima. Lah duit sakitu mahi ge moal awewe zaman ayeuna komo boga bapana meni mata duitan pisan ih aing geuleuh da. Ulah nepi ka boga bogoh ka budak eta. Bapana mata duitan jeung indungna. Geus jadi mah bapana urang bere puradan. Engke hartana jeung maneh. Atuh jadi beunghar. Ai kitu mah. Pajikan geulis beri beunghar. Kopi aya mah ieu teh. Aya karak saglaseun malah mata di benang menta. Paling si bere eta mah. Engke digantian meureun mata di nginjem hayu. Aduh, yang ulin. Wah duit ya, minta kesahan. Oh, ke mami masukan bogana. Bager mami urang pannya. Kenal sia, yang ngomong di dinya. Mi. Nah, nih, atuh eta anak sih dia make payung. Pak, mami. Gantengan anak mami meureunna Si keur mah eta ke si Anis pan naon nih kenal ieu teh. Coba duit yang nganyang. Aduh, gaduh duit. Sama wae anak tetangga lah yang sebarga duit teh Nah, eta tangga urang we. Sabaraha duit? Sabaraha we atuh lah, ulah 100 200. Atuh banyak kayak atuh sugan aya mah ya. Aduh kamu. Oh, tapi aya di Di mana ya? Depan mami mah bisnis. Lumayan Renjengan. Mahe sakitu mahe. Sedikit atuh. Mare budi. Lumayan. Ke balanya. Mohon mi aduh ya. Keterima jeung nganyang orang teh. Karunya ya depan babe anak mapan ganteng mah ieu. Aduh. Aing mah. Aing boga duit cek. Hei. Mana? Mana Ep? Nganyang. Aya modal. Urang tuh. Sarua. Urang boga. Di bawah dalan urang mah. Beunghar aya nama urang pan. Saya ka mana urang nganyang. Arek nganyang urang mah arek nya kemana? Sarua urang. Katen saha? Atuh nu kamari teh kan anak RT. Asyar teh? Aing ah. Atuh ulah dirinya mah bikeun ka urang lah. Tuh. Ngalehan. Memang neangan atuh loba. Moe nganyang kacamata. Kacamata euy halus heuh. Atuh. Adinya pipiluan bae. Atuh pan nganyang saingan meureun. Tuh urang arek ini tah. Urang kada tuh. Aik dinya ka mana nih? Atuh ka anak RT teh ya. Atuh pan di dieu mah. Oh, ayo tah. Iya mah. Terus 2 puting 2 poe aing mah. Nyangan si Abah eueuh. Si Ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. 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 Parawan ay parawan. Iya enggak? Naon. Aya tuh, aya. Arek kanyang. Biar aku dia Naon da kapiran jeung sadia mah moal dibikeun kismin. Orang kismin cenah balik teh. Ulah kitu atuh. Baik ke beunghar. Balik. Ayo Aing mah
Kega aing beunghar lah tenang. Iya, siapa yang mau? Eta kudu kawi heula aing. Ayo, saha maneh? Kang saha? Oh, aing budak dieu. Ieu geus di marana? Pusing juga ya. Geus pusing lah. Pusing naon? Aing ngarek nganyang lah loba teh batana. Nanya. Sari pindah gede. Eta emang tadi di dinya eta mah. Enak semua. Akang eta mah kecapanon tah. Jadi kita tinggali. Ya akang anak saya. Ah, aneh lah jadinya sok mulai. Lain. Ah kayak perlu Kalau ka saha ieu teh? ka Abah jeung ka Pak RT. Oh, hatinya. Tah. Enggak lah gini tuh lah. Oh, nya. Oh iya, bagus tuh ingin tuh sampingan boleh dah. Tutur yuk. Ayo. Waalaikumsalam. Pak RT. Salah buku. Ini saya anak saya. Ya anak Pak Haji. Gelong gini eta budakna goreng padu. Helah ya Tapi nak, kenapa kamu kan ya? Benar. Pak RT, abis itu pada lapor. Sarang mendargan si Abah. Siap lah. Gagak. Gagak. Iya, lain. Sanesker baris mah. Aju laporan naon? Iya, karek neme uih di kuliah. Eta kata mah mendargan Abah geus 2 poe 2 peuting teh aya. Astagfirullahaladzim. Aju kumaha deui? Maksudna bade ieu, Bade arek. maksudna ieu ningali ningali si Abah. Ningali si Abah teu. Nya eta bangun teh kamalani. Nah, si Abah tong dipikirkeun lah. Kira-kira ujang teh geus nyaon can. Naon ya? Berarti sih mah. Can. Can kapangi heeh. Jadi kieu, Dek, pan nyaho teh si Anis. Heeh. Nyaon? Anak pulang. Oh! Fotona ieu. Tah, menisah kutu cantik. Atuh eta mah ningali kamari. Padu, Aduh bicurang. lain. Aduh naon? Ada suku. Aduh parah. Main bola meureun eta mah. Aju kumaha cenah? Beureun teh. Atuh eta mah heran. Enak kieu. Da, we baku menurut Mang Dada. Jadi kieu, itu baku lah. Diup itu diup. Yuk, kata yuk. Angkatin suku. Angkatin suku lain. Lain suku na kan eta. Yuk, sok diuk gitu teh. Yuk. Kade mah. Saya eta sing Lain suku sok ngintip. Rintip dapat biasa. Jing. Jadi kieu. Kamari bapak ka dieu, kapangeh lah. Oh ka dieu aya. Aya. Nah jeung urang teu kapang si Abah Abah. tuh pan meureunnan si Abah boga hemo halimunan. Kos lonok. Heeh. Ka dieu. Tas kamari teh duaan yang si mama ieu ngawang. Kumaha tah? Naik dijorokeun bujang teh jeung anak bapak. Enak sekali. Eta si Abah teh nyanyahoanan. Justru eta Iya kan mung, jambung. Lain emung. Hayang gerak belag cerita mangeuningan. Rada mesin. Eta mah. Kileuheung si Abahnya. Heeh. Ada pesanan. Oh, nya kudu ka ini apa maksudna teh tantana. Wah, sore deui. Bagerak wae ka dieu. Tuh. Dan tadi siaran dia nekat dari deui. Oh, itu bagerak ka dari deui. Soalna ai nu kitu mah moal nyerahpan, Mang. Oh, nya arek etaran. Wih, geus sugan apa-apa hing Abah. Nya kayuna. Tangan, Mang. Ah, gara-gara di dinya moal liwat aing labu wae. Emang na aku membawa apes gitu. Atuh. Bawa nama. Oh, Eta kemana deui? urang ngarek nganyang. Nganyang. Heeh. Ka anak Pak RT. Atuh, duit geus mawa atuh ieu. Kamu bieu anaknya keur Abah teh aya cenah. Gitu. Wah, kade bawa lele gombel. Aing bawa ningali kitu si Abah. Tuh. Geus 7 minggu manteu papasuh. Teu ngasuh. Mereka mana teh? Perenean Abah gitu. Nama tuh urang rek balik nganyang. Nganyang. Heeh. Anjing urang. Ngiri atuh. Wah, dinya. Yang saingan Paling dia beneran geus panginya. Oh atuh. Makanya Ulah, ngiring ulah, ngiring. ulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. La ilaha illallah itu sih. Iya maaf ten. Assalamualaikum. Tak peluhun di bae. Yuk, kumaha ieu carana ieu. Astagfirullahaladzim. Ari ngajakan anak urang teh baroga duit Aduh. hanteung. Atuh pancek tadi ge ieu teh lain popok. Boga duit sabaraha duit ieu. Pokoknya mah ayo urangannya. Naon, Udah Dik? sajuta-juta acan mah. Ampura. Moal dibikeun urang. Iya. Ieu Itu seribuan. 850 ieu. 800. Punten. Kok mesti bukan duit teh mana? Anaknya haji kita cempang anjing bapana nya. Tinggal gesek. Oke. Mawa ujang. Gampang. Sabaraha? 1,5 juta. Yes. Pokoknya mah 1,5 juta. Tah, iya contoh. Ayo teh nyang megara beleg duit walaupun 1,5 juta. Di 8,5 ya teh. Pokoknya mah Iya baraha? 800. Iya 1,5 juta. Setengah juta. oh heueuh dengi eta teh Pak RT. Geus cungceng Nonton kan anak urang. Anak urang bawa Pasti eta mah hayu lah tuman RT kitu mah. Ayo eta geuningan budak teh di dinya kitu. Tapi eta anak urang mau duit 800 teu pati ditarima. Atuh heueuh anak kuing oge mau 850 kate ditarima eta anu juta. dasar eta nahaon boa eta mah mata duitan pisan eta mah 1,5 juta tah. Kumaha teh? Oh RT. gini mah. iya sih. Masa kabina-bina. Oh macarekan mah tah. Kunaha ieu teh kunaon? Mending milih nu 500 daripada nu 850. Pak ieu mah setengah juta. Lain 500. 800 plus ganteng teu daerah di jingjing lagi Anak kuing oge jore duit leutik. Ulah ditambah awewe aya layanan. lima 1,5 juta teh 5 anak urang 8 plus ganteng 1,5 juta. Setengah juta jeung 800. Oh, jauh. anak kurang merendah 8,5 beda anaknya 250 meni anu Iya mah 850, iya mah setengah juta. dengan anak kuing nya jore nya balangsa dak tempo mah dina Make mik. Mik. Kunaon cenah inung urang teh jadi pala nasihat kitu. Atuh teh nu ah? Atuh iya. Heeh. Mami. Mami, mama, mimi. Kumaha tuh yuk? Ah rek balik ke urang, enek penting nu urang mah. Kamu sok nunggu motor lah yuk. Oh, ada abdi teh. Nah si Abah. Nah si Ayah. Ajar kan balik. Oh,